Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arman bin Bapak Mahmud. Saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya yang bernama Lestari Yuningsih kepada engkau dengan mas kawin uang 200.000 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Lestari Yuningsih binti Bapak Sanim dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kau sakit? And terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling. Trust me, darling.
upami munjung ulah ka gunung bujak ulah ka sagara munjung kada ka indung bujak kada ka bapa neng Lastri aana Arman dikandung sabulan nu ka 8 bulan supaya tau mencung dikubrakeun di dalam teu neng bawa dibikeun ka bapa samin teu eta kandungan neng indung anu ngandung bapa anu hayu ka geuling sia Allah umurah hayu ngaramatna di dunia mana neng ibu sareng Rama insya Allah neng upami gaduh rezeki neng eta ketuang ibu Rama ulah nyaahnya neng eta alamat urang di dunia anu nyusuan anu muapan anu nyakolakeun anu ngabiayaan eta ibu Rama neng insya Allah neng ageung rezeki neng ulah nyaah ka ibu Rama neng sing bagi-bagi rezeki neng janten ka sawami ulah saritu neng bade pasien ka umi oke nyakitu bade pasien ka umi maksudnya sok aya paripaos nih geuning salapan sasilamina neng dikandung kuma matang Rasulullah kawalakaya cari panono jadi saksi cai Yesus mengalir ka diri hati bandingan ayah sareng Bapak Mahmud sareng Bapak Sanim ibu lawan yang mulia derajatmu 3 tingkat mengandung melahirkan mengandung lagi melahirkan lagi pada naon ya kapan dulu sok aya urang kidungan aduh imam aya buat nanya lah